Lamun dunya encan kabiasaan bener. Lamun dunya encan gelap gulita. Nu minang ngukuring disiningkeun, sing inget. Yen urang bais ngalaman hiji alam gelap gulita, poek mongkreng mutarajin. Lain gelap gulita eueuh obor, lain gelap gulita eueuh matahari eueuh bulan, lain gelap gulita eueuh listrik jeung dama. Tapi gelap gulita ilang kebenaran, ilang keadilan, ilang kejujuran. Timbul kadoliman, kejahatan, kamurkaan anu marajalan. Samimkin hari, samimkin tamah memuncak. Samimkin hari, samimkin tamah marajalela. Sehingga zaman nu hayang bener, kabeh ngarasa bimbang, ngarasa hariwan. Tapi insya Allah, setiap tamah memuncakna kejahatan, yang jelema-jelema anu jahat, dirinya pisan geus deukeut kana karuntuhan jeung kajatuhan. Dirinya pisan geus deukeut kana hancur lebur. Dirinya pisan mangsan, jelema-jelema anu alus pamilihna. Ayak-ayak beas, nu badak moncor, nu leutik cicing. Nu disebutkeun badag lain gede, sagede gunung, badag kahayangna. Ngan hayang dunjawiyah belaka, ngan hayang seubeuh bae belaka. Eueuh nu jadi pikiran, eueuh nu ciptaan, sabelang sadiring pola, ieu hati hakaneun, pakeun, duit, imah, prosi jeung sayabana. Nu kieu bae malaroncor disapu musnah dengan pemberisian ilah. Nu disebutkeun nu lemut cicing, nyata lemut cicing teh lemes kahayangna. Hayang menang karido, hayang menang pitulung, hayang menang pangampura, naon segala jalan anu baik nganepikeun kaynya ditempuh dengan dahsyat yang hebatna, sanajan ngalami malapetaka bermacam-macam malapetaka teu dihiraukeun ku pendirianna. Eta nu baris disesana dina alam-alam ayak-ayak beas. Sedang ayeuna rata-ratana boh nu karasa ku urang, boh nu kadeuleu ku batur. Nafsu dunyawiyah, himmatud dunyawiyah lebih merajalela dina beuteung urang, dina ati urang daripada sesuatu, lebih daripada sesuatu. Sehingga kamauan-kamauan atau perintah-perintah agama ini sabab ditinggalkan atau dikurangi atau dilumayankeun. Tah mangka sabab eta dina alam gelap gulita poek mongkreng buta rajin kuring geus nirukeun di 10 tahun, 20 tahun ketukang. Hei saluruh ahli Darussalam. Lamun ku urang kaumuran, eta alam gelap gulita poek mongkreng teh. Urang sarea ahli Darussalam kudu sanggup jadi oborna. Obor karena besarna iman. Obor karena besarna amal perbuatan amal soleh. Obor karena gede kawalasna kasama manusia. Nu memang waktu ayeuna ku alam pailit, ku alam tapran samodara ieu. Samimkin jelema tamah medik, tamah ngopet, urang ahli salam, lain pun mungkin gitu. Tapi samimkin tamah lebar, samimkin tamah hijrah, samimkin tamah terbuka tangan, samimkin mempertunjukkan kebenaran dan keadilan agama, samimkin besar iman umat tidak geter, itu bimbang tehariwang, teingis tebisi, saburang geus percaya, karena janji-janji Allah, janji-janji Nabi, ini sakuman didawuhkeun ku anjeunna, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa saat jelema nu bener tawakal ka Allah, maka Allah baris nukupkeun ka eta jelema. Maupun kehidupan lahir atau kehidupan batin. Sagala kakuciwaan ayeuna nu dipandang genting, dipandang runcing ke manusia. Dan soal kehidupan atau ekonomi keur urang kaum muslimin. Keur urang ahli Darussalam pada khususna. Entong ngarasa genter, entong ngarasa bimbang, entong ngarasa hariwang. Tekankeun ayeuna kapercayaan urang, iman urang sing ngabuahkeun tauhid teh kana sifat tawakal nu paling rendah. La sajina bikasratil irdi walakinna gina nafsi. Nu beunghar lain jelema loba kakayaan, tapi jelema nu beunghar atina ku Gusti. Lamun urang geus diajar sugih ati ku Gusti, diajar tumarima ka pasti. Daubuhan urang nu jadi abdi ngan ukur derema wawayangan naripa sifat hawadis. Untung rugi milik diri, bagja cilaka milik diri ngan ukur sakarar asyhadu alla ilaha illallah. Hanya nyaksi kepada kekuasaan Allah lain tidak ada. Kusawab eta para saderek. Lamun dihubungkeun jeung ayat fasolli rabbika wanhar. Urang sing ngarti. Fasolli mangka kudu nepungkeun mana li rabbika atawa kudu nepungan mana li rabbika ka pangeran mana. Tapi tungtungna wanhar mulajam. Moal bisa urang ayeuna
usul ka pangeran. Moal bisa jadi derajat ahlul muqarrabin. Sapanjang urang encan wanhar. Lain nahrul budni, lain nahrul bakor, lain nahnusat, tetapi nahrul badan. Nahrun nafsil ammarah bisu. Nahrus sahwatil bahimah. Urang bisa merangan nafsu, bisa merangan syahwat, bisa merangan hawa. Kakarek urang ayeuna bisa ngadikeun diri ka pangeran sapanjang nafsul ammarah bisu. Urang geus bisa dihadang, bisa digalang, bisa dimusnahkeun. Saehingga beralih tina asal nafsul ammarah bisu jadi nafsul ma'muriyah. Lain urang nu diparentah ku nafsu, tapi si nafsu nu diparentah ku urang. Lain urang nu dibui ku nafsu, tapi urang nu ngabui ka nafsu. Saehingga si nafsul ammarah tadi tidak bisa bergerak di lapangan mana wae. Oke, karena sangat berhati-hati penjagaan dengan seketat-ketatnya mengawasi karena keretek urang di mana membelok ke arahnya. Dan di mana urang ayeuna ngan hiji-hijina jalan pasolli rabbika wanhar. Bisa ngadeketkeun diri urang ka pangeran atau urang bisa usul ka pangeran atau urang meunang ka pangeran hanya satu-satunya jalan wanhar. Nahrul badan, nahrul mal. Tidak disediakan diri. Muarek disediakan diri. Muarek disediakan harta benda. Hanya wungkul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sarenghap amakan kaluar jeung ka jero. Sakicep mata, peureum jeung beuntak. Sak gerak langkah suku, sak gerak leungeun, sak cabak-cabak. Harta benda sapeser pun tidak akan dikeluarkan kepada siapapun juga. Cuma namun keur kabatu, sajan keur diri, lamun lain dina li amrillah. Tapi sanajan ayeuna, lain da harta banda, lain da kakayaan anu saluareun diri. Ngan ukur sakara banda sasampeurang, sajan nyawa jeung jasad urang rela dengan pasrah rek dikurbankeun dikeun ngajalankeun parentah-parentah tadi. Rek sahidup jeung mati urang kabeh ke Allah. Sam hidup urang jeung mati urang kabeh ti Allah. Rezeki urang kabeh ti Allah ayeuna dibalikeun deui ka Allah. Mangka sabab eta he sakabeh jelema-jelema anu karoret. He sa'alul bohala. He sakabeh jelema-jelema anu maradit. Lain medit ka batur. Medit ka diri pribadi. Koret ka dewek. Koret ka awak sorangan. Lamun urang ayeuna teh mani berkorban, nurutkeun parentah Allah, berarti urang koret ka diri. Lamun urang geus koret ka diri, berarti dolama nafsah. Ngadeurim ka awak urang sarangan. Lamun urang geus nangtungina ayat farhamu fi ibad, geus daek welas asih ka sesama manusia. Kunaon urang nu aya jeung bisa, berarti urang geus mikanyaah ka diri, berarti urang geus bageur ka diri. Lamun urang geus bener mentaati parentah Allah, menjauhi laranganan, mentaati perintah Rasul, mendekati larangan, menjauhi larangan. Insyaallah. Pasolli rabbika wanhar tadi, baik kurang katebus. Lain diukur salatna, nu hese teh. Jeung salat garek hese jadina, lamun encan urang nahrul badan. Lamun encan urang ayeuna nahrul mal. Lamun harta banda, nafsu urang geus bisa diperangi, salat baru bisa katebus. Salat tadi baru bisa ngadeketkeun ngepungkeun diri ka dat Gusti Nu Maha Suci. Para sadaya-sadaya malah di alam-alam nu geus katukang kuring geus berkali-kali lain ukur sakadar marentahkeun supaya diayakeun salat hajat tidak ngebala. Anu sangeusna wirid inna atana ka kausar tetapi menta dipikirkeun, menta dipahamkeun, menta diperdalam. Supaya orang bisa ngajalankan kana eta aya. Berkali-kali kuring nganyurkeun. Membaca malah dijieun hiji figura. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Lillazi ahsanul husna. Gusti Allah taala eta manggil atawa nyawa supaya jelema-jelema arasup ka Darussalam. Tapi moal ngadenge kana panggilan Tuhan kajabati jelema-jelema nulil ladzina ahsanul husna. Sakabeh jalma-jalma nu geus ngalus-ngaluskeun perkara nu alus. Itu nu dialus-alus, dilucir-lucir, dijaga-jaga, dipelihara.
baru bisa ngadeng. Nusa kumacek al-hikam dihana diterangkeun. Ukhruj min awsafi basariyatika angkuli wasfin munakidin liubudiyatika litakuna lidail haqqi mujiba wa li hadzatihi qarib wa min hadzatihi qarib. Kaluarkeun kumana sagala eusi kamanusiaan anu membawa kana kajahatan. Nu eta kabeh bari jawab banghalan. Dina benerna ibadah urang ka pangeran. Gimana urang geus bisa ngaluarkeun eta? Tangtu urang bari bisa narima kana panggilan Tuhan. Gimana urang geus narima kana panggilan Tuhan? Tangtu urang bari bisa pasolli rabbika. Bari bisa urang deukeut ka Allah atau bisa usul urang ka Allah. Tapi syarat mutlak nahrul badan, nahrul nufus, nahrul mal. Lain diukur sekadar nahrul budni, nahrul sati, nahrul don jeung sajaban. Tapi pokok pangana urang ayeuna kudu wanhar nahrul badan, nahrul nufus, nahrul mal, nahrul syahwatil bagi. Insyaallah dengan pertolongan ilahi daya urang tadi baris dihargaan. Tapi syarat mutlak omat ulah aya ngaran ahli Darussalam jelema anu koret, jelema anu medik ka dirina, jelema anu cudak ka dirina. Disebutkeun koret ku kuring, lain koret teu bisa mere ka batur. Malah urang mah pan koret ka diri pribadi. Setiap urang tidak ngalaksanakeun diri dina parentah Allah berarti koret ka diri, medik ka diri, koret ka dewek. Jelema nu ngadolim dengan yayakan pribadi. Coba beranikan diri. Memberanikan diri berdasarkan iman anu tauhid yang kurang enak diajar nahrul badan, nahrul mal, nahrul nufus, sugan-sugan sakumacek janji pangaran hari puji kurbi mingka biqadribu dika an nafsika. Kami teh deukeut ka maneh mun maneh jauh ti nafsu. Budi angkat biqadribu dika min nafsika. Kami teh jauh ti maneh capanyang maneh ngadeuketan nafsu. Taat ka nafsu baris jadi sumber segala kejahatan. Taat ka nafsu baris jadi sumber segala kecelakaan. Tapi bisa memerangi nafsu baris jadi sabab pokok pangkal jeung sumber segala kahadiran. Sabagi peringatan dina hari raya Idul Fitri ieu saya sing inget. Teu aya modal nu pangheulana dipasikeun ku pangeran ka urang ti barang gublag. Daya. Teu aya kekuatan, teu aya doa, teu aya pola nu leuwih mati tibatan ceurik. Ceurik ge lain ceurik ngalangsa, lain ceurik nyeri ati, tapi ceurik ge ceurik deui. Mimitina ceurik ngalangsa, sabab inget kana dosa. Gimana datang pangampura? Baris ceurik bakat bunga, beut manggih kalegaan alam. Bisa urang nak nepi kana dawuhan Allah, farahu wa raihanu wa jannatun. Nepika bisa urang makrifat ka pangeran. Eta mah ceurikna ge ceurik nikmat. Lain ceurik bingung, lain ceurik pirhati. Modal ceurik modal anu paling utama. Keur budak teu macul, teu dagang, teu tani. Kabisa dengan ceurik. Tapi ngabimbang keunana. Tapi ngahariwang keunana. Tapi mirhatin keunana. Kainung bapa melang niningna leuwih ti watan naon. Budak keur sare, urang keur manyabaan. Buru-buru balik, bisi budak kaburu nyari. Ras inget ku ceurik. Modal anu sakit gede ku saera di poho. Coba ayeuna diajar. Homali. Insyaallah urang ngacorkeun cimata bieu. Sarta bener-bener dirasai kelawan rasa anu nalangsa, rasa anu pirhatin, ras inget kana dosa urang pribadi. Isin sieun ku Gusti Nu Maha Suci. Baris papanggih jeung kasedihan. Insyaallah Allah baris narima kana kotoran cimata urang nu saketlak tadi. Nu matak hadis marentah fa illam tabku fatabaqal. Lamun maneh teu bisa ceriknya anu nalangsa, coba atuh cecerikan sabab inget kana dosa. Cecerikan jadi hukum tobat, apalagi ceriknya. Sok atuh ayeuna diajar ngalaring tengah peuting. Bari cerik nyeri ati, ras inget kana doraka badan. Dina alam nu geus kaliwat ti budak nepi ka kolot, teu euih-euih kan hirup kucing dina poho jeung salah.
Tapi sarajan kitu teu jadi sabab panghalang. Karena datangna pangampura pangaran. Sabab Allah henteu ngadawukeun. Innallahu ghafurur rahim. Ang ngampurana Allah teh ka jelema nu geus dawaraka, ka jelema nu geus geuleudeh dosana. Tapi karena bener nikahayang, nah langsung karena kamulahan asian Allah atau maka sabab-sabab anu diadohkeun ku di urang nyata wa idza dzakarullah fastaghfiru dinubi. Gimana urang migawe dosa gede, buru-buru dikir. Buru-buru maca istighfar. Minta pangampura ka Gusti Nu Maha Suci. Nah, sabab maka sabab datangna pangampura atau langsung karena kamulahan asian Allah. Urang ayeuna ngociak bengek kadat nu maha burba, nu maha asih, nu memang pada malan anjeuna ngadamel segala perkara, jeung nikeun segala perkara, soner sabab jeung wasita. Tapi kabeh yaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha. Urang tadi nu atas nama kuring, atas nama aranjeun geus meluk ka Gusti Nu Maha Suci. Dat Allahu Akbar, menta pangampura, menta karidona, menta jalma husnul khotimah, digampangkeun hirup jeung kahirupan, digampangkeun ilmu jeung amanah, insyaallah diijabah. Muga Allah ngaijabah. Muga Allah ngaijabah. Muga Allah ngaijabah kalawan kontan. Al-Fatihah.